Alhamdulillah. Assalamualaikum. Aduh. Kumaha cara lager euy? Alhamdulillah. Sabari urang ieu di bulan puasa oge nya. Urang tos buka sadayana. Aduh ieu ngomong-ngomong urang ieu dina ieu acara teh bakal kadatangan semah cenah kitu. Nya terutama mah aya beja mah di itu tuh urang mana sih Cirejag. Lain jauh deui. Jeung kadatangan deui duaan. Nya eta semah keneh. Hayang amprok cenah jeung dewek cenah gitu. Nya lain sih kan nama eta semah rek nginjem. Iya lain dia bujang urang ka mana ya bujang? Yang urang kan di sawah. Manyin. Ka dia ari mana cicing wae atuh. Abu sayat teuing. Biar nyen. Kang. Oi. Kumaha cager Kang? Alhamdulillah nyen. Wing tunduh keneh lah. Emang tos di mana gitu? Tas di nyawing mojok. Pagawean teh mojok jeung mojok. Kumaha Kang ayeuna Kang? Akang alhamdulillah. Sanajan urang bulan puasa ge kagiatan mah aya wae. Alhamdulillah nya Kang. Panggungan mah eueuh geuningan. Nya ari panggungan mah di mana aya panggungan atuh bulan puasa mah. Ayeuna mah narima ulah leutik-leutik Kang. bener. Nya. Aduh, jadi lamun leutik mah moal kabagean. Lain wing pancan digaji ku Akang ieu lah. Tuh, sia mah sok nyaritakeun can digaji. Nu penting duit. Ya. No. Nin. Lain iya beja cek maneh cenah bakal kadatangan semah. Semah aya 2 perkara Kang. Buset aya 2 perkara. Kumaha sih sia teh? Semah aya 2. Aya duaan. Aya 2an teuing tanu hiji rek naon maksudna tah urang Cirejag. Terus hiji deui. Mana buntet. Mana huluna kos Akang nih gundul lah. Lain dia ngomong-ngomong urang lamun aya indung wah, mama mending mangkat we heula nyangu-nyangu. Siapkeun. Ceu. Aduh, ceu. Manyin. Ceu. Da urang teh. Da kayan teh. Ceu ti mana? Di Wadas sih. Ti Wadas? Ieu teh Maepa. Sanes. Eta mirip banget tuh dah. Jenengan abdi teh Odah. Odah. Ai pamegetna ka mana? Ari pamegetna aya ngarkuli macul wae. Eta teh si salaki ucu arana. Sarmin. Sok onggoh-onggoh nyadinnya. Nya mah sok mangkat teh mama. Kucluk. Geuning mangkatna kucluk. Urang mah mangkat gitu. Jam baraha cenah ka dieuna? Jam kucluk. Eta sih itu udah mangkat nak kucluk wing jadi. Nyen. Ari sagala rupa ge urang hayang heureuy wae nya. Nya sering hiburan mah awet ngora Kang. Lain awet ngora deui. Jadi nempon herang-herang teh Kang. Kunaon? Rahasia. Tah. Tah, kadenge teh Kang. Tah ya. Tah, tadi mah heula kumaneh? Ribut je. Orang edan, nyaho anu mana? Anu nyaho digoki. Si Robert teh anak nya kaeta. Ayo udah, kada ayo udah. Di mana sih? Di mana? Apa cenah nyaho? Ongko nyaho ongko nanyakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngomong. Musa nu ngajak mana assalamualaikum. Cek urang. Waalaikumsalam, Bron. Kan urang kamu. Mana ini bener? Coba itu bedian. Aduh. Tuh. Ulah banget kamu. Paling dia calik. Calik. Asawa ieu. Tah, nyin. Emang Pauun nyin. Emang sering amprok? Ya sia kajawan nya di dieu nya. Iya nya, wing ada. Oh nya. Sok nempo dina TV nya. Lain. Di TV cenah. Lain nyin cenah lain. Di para wisata. Lain. Sia di tempat rapat.
lain. Di mana? Di mana tuh? Lain teu nyaho. Hese. Kelak-kelak. Baheula mah teu kieu teu. Baheula mah geus jadi haji na. Ah, henteu. Eta mah kumaha haji. Oh nya peda we tudung bodas. Nang di Tanjung Buraya. Ya, ayo kajawan. Ya, ya mau teu mana? Teu urang karang amprong. Ya komo urang karang dieu. Kena wawu. Ieu mah kira-kira. Kira-kira. Wawuhan nyin, wawuhan. Wawuhun. Satelah. Aing can wawu tong ka ujug heueuh atuh. Ya, Kang, segala rupa ge mending terang-terangan ngaku ti kukur. Tah eta ibaratkeun manuk ti kukur. Nah, Ngeunakeun sanami? tah. Gembul. Udin. Sarua jeung kitu. Iya kalau gorengan itu. Calik Kang Gembul. Mangga ieu deh. Sareng saha Kang Gembul? Sarang Mbak Ono. Oh, no. Ya, apaan kanyo di aing. Duaan. Nya katingali ku abdi oge duaan. Calik Kang, calik. Calik. Gas. Calik. Ah. Aduh, alhamdulillah. Wa ono sareng wa Gembul. Sumping karorompok simkuring. Nya gitu. Aduh, Heubeul teu heubeul. lawas dilawas. Lawas urang 2 tahun teu laku. Yang mari mah urang keceplosan. Aya nu nawar calung. Heeh. Bah sabar duit calung sabaraha we coy. Penting asal manggidaang. Emang mana pemain calung? Oh baheula. Baheula. Ayeuna mah ngilu ka dieu we. Milu ka dieu ge eueuh. Lain urang ka dieu teh rek naon sih? Hah? Rek naon? Oh, coba. Biasa silaturahmi. Tuh silaturahmi. Cek urang ditu teh geuningan wanaon wadatuk mah urang kudu seueur silaturahmi. Nah, jadi seueur babarayaan Seueur Kak Wa Ono. babarayaan, gitu. Jadi lamun urang jiwa seni teh silaturahmi, waduh, kurang pergaulan. Da, aya keteranganana. Tah. Lamun loba silaturahmi teh bakal dipanjangkeun umurna. Nah, Kayaknya sabulan ieu rek nyemah. Kita kurang teu bae-bae. Panjang umur. Nya rontok nu boga imah. Muter sabulan gitu. aduh, alhamdulillah Wa Gembul, Wa Ono. Mun. Sanaos abdi gaduh bujang oge Mang Manyin. Oh, Aduh, manyin ya teh. Manyin eta teh. Bener. Araknya bener. Manyin ya? Bener manyin. Cek urangnya ya si manyin. Siapa teh ngarti ge. Beda mah teh ieu. Jadi haji. Lain ngobrol-ngobrol, sim kuring mah teu boleh nanya kanu jadi semah. Oh nyaho da SMA mah wajib Nyaho. kudu ditanya. Sabari jeung ieu ge semah ieu teh kos kieu ge ah. Emang. Oh nya semah wajib kurang disandung. Disandung tah. Lain dicandung. Disambut. Naon? Wae. Cikeneng. Alamun rek nanya hiji-hiji. Rek kasaheula. Tah. Kasaheula. Tah ayeuna abdi bade nanya heula nyaeta ka Wa Gembul. Wa Gembul? Pelan. Aduh, kumaha cenah? Ayeuna Wa Gembul kaayaan jiwa seni teh. Ayeuna teh. Mimpin calung teh. Jadi kieu. Oh, Mimpin calon salah lah sih. Oh maneh lah nya. Manehna ditanya. kela atuh. Diheulaan wae. Itu hayang itu heula. Itu heula Hayang itu cenah. heula. Cek urang ge din hiji-hiji. Iya. Nanya teh. nanyana. Wa cicing heula nya. Heuh. Sok. Wa Ono. Tah enak kieu jadi urang teh maksudna teh ya. Iya. Urang teh boga tujuan pada ka dieu teh. Nya. Din nu mana heula ya din? Dieur. Gembul. Ya. Ah, kuring rek nanya. Heeh. Kumaha maju mundurna seniman urang. Nyari lamun. Khususna Wa Gembul sebagai pimpinan calung. Tah kitu kakara kaharti Nah. lamun nanya seniman mah berarti keseluruhan. Tah ayeuna nanya Bah Gembul. Alhamdulillah hari seni mah tetep manjang gitu Heeh. tah. Tapi acara mah da kulantaran kapegat ku penyakit kemari musibah umum, musibah internasional malah mah jadi aya dina kemunduran. Oh, gitu. Jadi mundur. Ye, arek tahun sabaraha ke? Arek tahun 2000, arek tahun 95. Aing mah teu mikiran. Cara
topeng baheula teh make carecet. Kumaha sejarah urang baheula. Nah eta pendiguar ayeuna teh. Ya, di guar. Entah